Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng paparman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Urang baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna angklung. Bahasa Sunda di kelas 5. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna angklung. Angklung teh salah sahiji waditra atanapi alat musik Sunda anu dijieunna tina awi. Sorana ngagurulung mun dioyag-oyag. Di Bandung aya tempat nu katelah ku angklungna, nyaeta saung angklung Mang Ujo. Diadegeun tahun 1866 ku Mang Ujo nalagena. Alat musik angklung kasohor ka mancanagara saperti Malaysia, Korea, malah nepi ka Amerika. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.